salpok tukang cuangki anu jualan teh di depan imah si kaki ya. Puguh si teras imah nate lega gede terus cocok pisan buat nyuangki di dia mah bari nongkrong heuh. Cuangki jeung bakmi nate mulai dari 13.000-an aja. Ikut harga 13.000 teh geus pake tetelan saabreuk kieu barudak. Aduh kan ieu kadaharan di dia mah bener-bener non amis kieu nu micin-micin cenah. Coba walaupun ngacuangki oge anggar beusi kali mah kudu dimisdasemkeun heuh. Citik mah 50 juta kali barudak kieu teh mah ngeunah-ngeunah teh. Ih kumaha teh geus lekoh ti dutuna kumaha deui make misdasem kieu malas aing mah bener-bener tambah mantap. Ditanyakeun geus puguh sih basa namanya bener-bener urat berdaging. Lamun hayang salain cuangki mah dia oge aya yamin hargana teh kan 13.000-an heuh barudak. Barang diseleuwekeun teh alas aing mah mending ngeunah kieu aing mah. Ya lo mang teu salah ya 13.000 si ayam lagi menikot ka belimpah ruah kieu. Jejer liasina teh waduh kan. Teu mending ngeunah pisan. Urusan ti kudu mah tinggal disebor aja pakai aneka gintinya dari mereka. Ini mah teu bener-bener otomatis menyebor ti korosi kami dengan baik. Tempat oge lumayan luas pokokna.